Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Induk. Para mitra kaum dangu, kocapkeun hujan beuki gede. Langit poek meuni meredong poe maju kaburik lila-lila repeuting, hujan rada orot tinggal miripisna wungkul. Nu ngiuhan mimiti pating laleos nu rek sare di dinya geus ngamparkeun karung butut atawa koran. Aya oge nu diamparan kuda luang urut-urut. Urut deus atanapi urut wawadahan permitra. Ari Rojali can mikir-mikir tempat sare lantaran ramun repeuting teh manehna sok mapai ka unggal jalma. Di titenan hiji-hiji sugan papanggih jeung Bisarmi harita ge kitu sanggeus batur patinggal oledag sare. Rojali mah ngetayep ngadeuketan ka hiji nini-nini nu ngarengkol di pojok, buntelan di kekepan iteuk ngagoler gigireunana. Cing aing rek disidikeun saha ieu teh nya? Ceuk hate Rojali. Tuluy melong kana beungeut nini-nini nu geus sare tibra naker teu malire kana naon-naon. Tapi tetela lain Bisarmi jauh pisan bedana. Rojali pindah deui kanu sejen kitu jeung kitu bae salilana. Akhirna nepi kanu ditungtung di dinya aya hiji galandangan sarena diuk. Nyarane kana pojok tembok buntelan ditangkep sirah buni dibuntel ku karemong hideung. Kabaya warna bungur geus belel samping bodas geus kuleuheu. Handapna rawing jiga sasarinyu. Nempo awewe pakaian kitu Rojali ngajenghok sakedapan mah colohok bengong bari nangtung jiga arca. Panon teu ngiceup-ngiceup neuteub ka eta awewe sabab pakaian jeung dedegan sarua jeung nu kungsi datang ka imahna. Breh kajadian sawatara bulan ka tukang nemongan ka Rojali. Harita aya hiji nini-nini ngaku indung Rojali. Lenyap Rojali ngarenyap tuluy ngusap beungeut bari istighfar. Katayep beuki deukeut ka eta nini-nini gek diuk hareupeunana. Bibir Rojali ngeleper jajantung ratug hate deg-degan. Ya Allah, naleres ieu pun biang. Duh Gusti. Nya geuning. Rojali jumerit dina hatena kalayan teu karasa gabrug ngarontok ka nini-nini nu keur sare. Bari ngagero sumupeura. Ma ieu kuring Rojali, cenah terus nyuuh kana lahuna nini-nini teh. Rojali cerik ngabangingik ngalilirkeun anu keur sare tibra. Berai beuntak tuluy gigisik bari ngised diukna. Sanggeus rada tetengpong eta nini-nini nyarita. Ai kunaon ieu teh Ujang? Bet ngaganggu ka nini nu keur tibra sare. Kunaon make ceurik lapar? Ceuk eta awewe nu memang lain nulian tapi Bisarmi nu keur diteangan ku Rojali. Duh mak. Ya abdi geus lah mimilarian emak ka mana meuni. Ayeuna bet bisa tepang di dieu. Hapunten abdi teh emak, rumaos ageng dosa emak. Rojali geus teu panca kaki. Sabab ngarasa yakin yen nu dihareupeuna teh bener indungna. Sabalikna pikeun Bisarmi kaget kabina-bina ngadenge kitu teh. Kelanan Ujang ulah rusuh teuing. Nah kumaha atuh ieu teh mimitina make ngaku-ngaku indung ka emak. Nah teu nyalahan. Kade ulah sok getas harupateun bising nyalahan. Bisarmi melong. Manehna teu wawuh ka Rojali nu memang rupa keruksa ku panyakit. Katurug-turug Bisarmi ka karalulungu hudang sare. Jaba ukur kacaangan ku lampu nu anggang. Abdi bade tumaros heula rupi salira teh leres Sarmi jenenganana. Upami leres teu kedah kaget ieu abdi pun Rojali putra emak. Rojali. Keke kumaha ieu teh nah Ujang teh teu salah. Henteu emak teu lepat. Ieu abdi Rojali putra emak. Bisarmi teu nembalan. Oge teu meta naon-naon iwati neuteub kana beungeut Rojali kawas nu hayang sidik pisan kana rupana. Ari pangna kitu lain teu atoh aya nu ngaku ngaran Rojali teh ngan hate Bisarmi jadi bingung. Lantaran sawatara taun ka tukang geus tepung jeung hiji lalaki nu gandang jeung beunghar. Rupa sarimbag jeung Rojali ngaranna ge sarua ngan teu ngaku ka Bisarmi. Malah makalah kangusir ari ayeuna bet datang di nu ngaku ngaran Rojali. Dina kaaya nu kacida bedana jeung nu ti heula.
sabab Rojali ieu mah kuru kotor jeung beungeutna ruksa. Sanes sabatara taun sabatara bulan. Mana nu bener atuh ieu teh palang siang aing kasamaran bareto teh. Paingan aing ditunung di titah ini da meureun eta jalma teh teu suka di aku anakku aing. Tapi nah atuh rupana meuni sarimag jeung ngaranna sarua deui. Ari ieu saha nya? Bisarmi ngomong kitu dina hatena. Bari teu waleh neuteup kana beungeut Rojali nempo kaayaan kitu Rojali usaha. Satekah polah mere bukti ka indungna. Mak, ulah cangcaya mak sing hawatos ka abdi. Nu tos lami milarian ka emak. Abdi teh leres pun Rojali putra emak, putra Pakarta urang Cileutik. Hapunten abdi teh emak, margi abdi rumaos lepat. Sanggeus ngadenge pangakuan kitu mah, hate Bisarmi ngalenyap. Sabab Rojali nerangkeun pancakakina kalayan teu cacarita deui gabrug ngarontok ka Rojali. Ditangkep bari ditepakan walikatna. Lila-lila dicengkatkeun diteuteup beungeutna tuluy nyarita. Ujang anak emak. Bagja temen bisa tepung deui jeung emak. Sugan teh moal patepung deui Ujang. Dedeh teuing Ujang geuning nasib teh teu beda. Teu beda jeung emak. Nah kamana wae ari hidup teh anak king diteteangan ku emak. Bisarmi sumegruk ceuri. Sedih jeung nalang sawatir ka anak ngadenge indungna nyarita kitu. Hate Rojali ancur asa diwawajet. Mak, abdi jalmi doraka mak. Rumaos ageng dosa. Wajar we ngalaman siksaan sakieu mah etang-etang panebus dosa. Nanging abdi teh teu acan regreg. Upami emak teh acan ngalisankeun yen ngahapunten ka abdi. Dihampura pisan anak king. Lahir batin muga bebas. Dihampura sing dihampura ku Allah. Sawalikna emak ku Ujang kudu dihampura sabab engge rumah sagede dosa jeung kasalahan. Teu bisa ngurus ka Ujang nu akhirna jadi kieu. Hampura anak king mati rumah sagede kasalahan. Ceuk Bisarmi meninggal leungis. Sedih ari ras ku nasib diri mana komo ayeuna nempo nu jadi anak sarupa kitu, hatena asa ancur burak-rakan. Mak, dihapunten pisan ku abdi. Urang sami-sami silih hapunten we, nanging kumaha atuh ayeuna mak. Urang teh bet kieu. Teu kumaha Ujang, sing sabar we bari tawakal. Sabab mana kitu geus nasib urang kudu sangsara kieu. Tapi najan lara balangsak oge ari geus tepung jeung anak mah. Hate emak teh regreg beda deui jeung nu geus kaliwat. Hate emak asa ancur malah sawatara bulan ka tukang. Emak teh meunang ka nyeri ati nu leuwih ti misti lantaran aya nu nunung bari nyarekan. Tapi ayeuna mah ngadak-ngadak musnah. Emak bungah liwat saking sabab anak geus kapanggih. Sarta emak boga kapastian. Yen nu kapanggih ti heula teh lain anak emak. Sarta emak rumasa geus kasamaran. Pantas pisan mun eta jalma rek nyarekan jeung ngusir ka emak oge. Da meureun teu sukaeun di aku anak ku jalma nu pantar kieu. Ceuk Bisarmi nerangkeun pangalaman manehna dina mangsa diusir ku Rojali teh. Atuh puguh hate Rojali meuni asa diwawajet sedih peurih nu taya papadana. Watir ka indung jeung kaduhung ku lampah sorangan. Mak, tetela perjuangan emak teh berat. Dugi ka ngalaman kitu, kumaha terasna. Sabada diusir ku eta jalma teh mak. Ujang, kasangsaraan emak teh geus lain caritakeun deui sabab lahir batin kacida nyerina. Hirup teh asa teu aya gunana, bumi langit asa rujad. Tah kulantaran kitu geus we teu kudu nyaho, cukup ku emak we anu ngalaman sedih jeung peurih mah. Ayeuna mah mending oge suka bunga da hidup geus patepung jeung emak kalayan salamet. Atuh saja bati kitu ka nyeri jeung kasedih emak geus leungit. Sabab ayeuna mah kaharti. Pangna eta jalma ngusir jeung nyarekan teh memang lain anak emak. Henteu nyeri hate ari diusir ku nulian mah teu cara ku anak sorangan. Tapi emak yakin Ujang mah moal kitu kanu jadi indung. Ceuk Bisarmi manehna bener-bener ngarasa pasti. Yen ngusir ka manehna lain Rojali tapi ukur sarimag jeung anakna.
da anakna nu asli mah kaayaanana cara ayeuna sangsara sarua jeung. Para mitra anu mulia, omongan Bisarmi kitu beuki namahana langsa pikeun Rojali. Hate nu ancur asa beuki burak-barik tungtungna Rojali jadi ngahulang. Rek nyaritakeun nu sanyana jadi teu werat heurin kuletah. Rojali ngararasakeun kanyerina ati kasiksa kula lampahan sorangan. Ujang kunaon ngahulang bae. Singgera anaking sing bunga. Keun bae ulah sedih ku kaayaan sakieu sabab geus jadi milik urang kudu jadi jalma sangsara. Awak mah keun bae ruksak oge asal batin ulang ulah gering. Ruksak badan bisa diubaran mun ruksak akhlak mah hese ngomeanana Ujang. Urang kudu muji syukur ka Allah sabab urang mah ukur sangsara lahir. Batin mah teu ruksak-ruksak teuing. Mak. Duh ampun mak. Rojali nyuuh kana lakunan indungna teu kuateun ngadengekeun omongan Bisarmi. Ari sabab Rojali rumasa manehna geus mengpar tina jalan bener-bener lempeng. Rumasa geus kagoda ku setan idajil, kapangaruhan ku harta jeung tahta. Aya kunaon atuh hidup teh anaking boga ka nyeri. Muhun ma abdi teh gaduh ka nyeri. Nyeri leuwih ti misti moal lipur lamun teu dilebur ku indung. Duh, ma abdi gaduh hutang nyawa ka ma. Margi abdi teu acan tiasa mulang tarima kalah ngajaheutkeun manah dugi kana nangan sangsara jiga ayeuna. Karasa ku abdi ma sangsara pisan hirup kieu teh. Duh, ma ampun ma. Geus anaking teu kudu dituluykeun ka harti ku ma oge. Ayeuna mah geura diuk sing bener ma boga keneh dahareun bisi Ujang ngarasa lapar mah. Ceuk Bisarmi buka-mukakeun bari mukakeun buntelan. Gorehel aya bungkusan segede peureup sok dibikeun ka Rojali. Yeuh dahar lumayan tama lapar teuing sesa ma tadi. Ngahaja teu dibeakeun bisi isukan teu manggih dahar. Ceuk Bisarmi deui. Bari melong kana beungeut anakna puguh meningah las Rojali. Ayeuna mah karasa kumahanya ahna inung nu sajati. Ayeuna kaharti kumanehna yen omongan yati teh bener. Aya indung batin, aya indung lahir jeung batin. Mak, abdi mah teu lapar mangawe kanggo emak. Bilih teu acan tuang mah. Abdi mah tadi menak roti sareng peuyeum di alun-alun. Rojali teu narima lain teu lapar tapi teu tega kakolot da kuduna mamanehna nu mere ka indung. Ulah kitu anaking Mama Rido ngaduahuapkeun jeung anak ge sabab hidup teh bebelahan nyawa emak. Nu dipieling burang peuting pangna emak jadi kieu. Apan ngabelaan hidup hayang kapanggih. Kop geura dahar Ujang ulah nampi kana kanyaah indung. Rojali carindak-dak ngadenge omongan indung. Asa nyeri batan disisit ku hinis. Leungeun ngaragamang nampanan pamere indungna nu geus taun-taun tara kaalahman. Nuhun ma, ku abdi katampi. Bungkusan dibuka memeh di dahar diteuteub heula. Tetela sanggup bear sakepeul. Ampir garing cara aron pikiran Rojali kumalayang kanu lain-lain. Sarta nyipta-nyipta pangalaman indungna salila welasan taun. Tangtu hirupna teh kitu jeung kitu bae matak sangsara balangsa. Aturek ngahuap oge jadi kagok kahalangan kulamuna. Ujang, lumayan sangut is oge keur tama lapar. Wayahna sabab eueuh nu leuwih ti kitu. Mangih sangu jiga aron ge geus untung pe geura dahar anaking ulah dipelong wae. Keun bae saeutik oge suhunkeun hasiatna ka Gusti anu Maha Kawasa. Sangkan eta sangu bisa ngahudangkeun tanaga. Sakumaha umumna jalma. Eta sangu sing gede manfaatna. Ceuk Bisarmi nyarita kitu. Lantaran disangkana mah Rojali teh embung ngadahar sangu bear. Padahal keur teuleum dina sagara lamunan inget ka indungna nu hirup sangsara taun-taun lilana. Mangga mak pada diteda ku abdi. Rojali ngucapkeun bismillah celebek ngadahar sangu. Meni euleugeg lantaran seuseut dina tikoro. Mangkaning teu aya cai keur nginum pareng kabukulan kapaksa ku Bisarmi diketig pundukna lalaunan. Bari nyarita dumareuda. Sing salse daharna Ujang ulah rusuh teuing.
sabab samuna heuras jeung teu boga cai keur nginum. Wayahna sing sabar ujang anak emak. Rojali teu nemalan, ukur culeunggeug euleugeg bari buncelik, atena beuki peurih, tapi oge ngarasa bagja bisa ngarasakeun deui kanyaah indungna. Sedengkeun Bisarmi teu waleh neuteub nitenan anakna nu keur dahar. Kaayaan beuki peuting hawa karasa tiis meuni nyecep kana kulit, lir anu tembus kana sumsum balung. Rojali muringis beungeut karasa peurih meuni pating jeletit. Sedeng galandangan nu sejen tadi geus tali brasare taya nu malire ka Rojali jeung Bisarmi. Ujang, mak hayang nyaho kana lalakonna nah kunaon eta teh bet jadi kitu. Nah cacar atawa kaleob ku cai asak. Bisarmi tumanya. Manehna panasaran hayang nyaho kana lalampahan nu jadi anak. Mak, engke ku abdi bade dicarioskeun sadayana. Ayeuna mah abdi bade tunduh hayang geura sare heula mak. Ceuk Rojali bari ngeprukan ubin anu kalotor. Koledag ngagoler ngarengkol dina jiga kuuk teu make simut. Nyapek atuh amage geus tunduh tapi sok di mana ari matuh teh Ujang. Deuning tara kapangih ku mak apan geus taun-taun nilana. Tangtu mak di mana we putingna jeung di mana we parangna sabab adi mah teu boga tempat nu matu malah tara cicing bisa tempat sok ngidar ka mana mendi. Heueuh sarua jeung emak pek atuh geura sare yeuh pake tiung emak keur simut. Bisarmi mikeun karemongna dibikeun ka Rojali. Rojali teu nampik manehna nyaho indungna hayang namplohkeun ka nyaah ka anakna nu geus taun-taun teu patepung. Kocapkeun isukna panon poe geus moncorong ti beulah wetan. Cahaya sumirat nyaangan buana matak betah jeung matak waas. Kota Bandung geus rame deui ku kendaraan nu lalar liwat, kitu deui jalma-jalma nu laleumpang menit taya saatna ti unggal jalan. Bisarmi jeung Rojali harita teh geus harudang malah mah geus beres bubuntel. Buntelan Bisarmi dibawa ku Rojali tuluy laleumpang teu puguh nu dijugjug. Bari leumpang Rojali ngajak ngobrol ka indungna. Mak, sok kumaha ri neangan dahar mak, naja jaluk atawa kumaha? Taya di jalan iwati bara main. Neangan nu hade-hate nu daek mere sidekah ka jalma sangsara. Tapi Ujang tetela menta oge teu gampang. Sabab rejeki aya nu ngatur sakapeung mah tara anu mere cai-cai acan. Komo ari duit mah. Tapi alhamdulillah mah hirup keneh nepi ka poe ieu dipercaya tepung jeung Ujang. Karunya teuing mak, ku abdi ge karasa sangsara bara main teh. Sok nyeri hate jeung ngalangsa, tapi ayeuna kumaha mak? Urang bara main we di parapatan sok loba nu mere receh tina sedan. Tapi ulah barang bising teu aya nu mere tuh urang mah ka ditu. Bisarmi nunjuk ka hiji parapatan nu make lampu setopan. Di dinya sok ngantai sedan nungguan giliran maju. Ma abdi mah era mending urang ka pasar we sekalian dahar poe ieu mah abdi ge boga keneh barang urang jual. Rojali nyasara mo leungeuna nu kenca tetela alina aya keneh. Boga barang naon Ujang? Ali mah lumayan 2 gram meunang ku kumpul bareto. Basa abdi digawe keneh, ieu urang jual mah lumayan keur meuli sangu. Lain meunang maling teh Ujang? Bisarmi ngahariwangkeun. Sing percanten mah abdi mah kajeun paeh lang layeuskeun. Jeung tibatan pulang paling mah saka saksina ge bumi jeung langit. Heug atuh ku marek digugu nam ka ditukyung ka toko emas nu ngajajar sisi jalan. Bisarmi akhirna mah nya tujuan hatena ngarasa bunga sabab anakna boga keneh sisimpenan. Para mitra kaum dangu teu kungsi lila Rojali jeung Bisarmi tarpi kanu dituju. Rojali tuluy asup ka toko rek ngajual ali emas tapi tetela teu gampang sabab nu boga toko teu ujug-ujug narima. Da puguh alina teu make susuratan. Rojali bingung tapi teu beak harepan tuluy ngadesek ka nu boga toko sangkan alina dibeuli. Akhirna ali dibayar tapi sahanapeun harga pasaran. Menihara rese marek ngajual ali oge pedah teu aya suratna. Ceuk Rojali sanggeus kaluar ti toko nyarita ka indungna. Keun bae Ujang sing sabar we sakitu mah. Yu atuh urang ka ditu mah teh lapar geus hayang dahar. Yu mah abdi geus lapar. Duaan leumpang mapai trotoar ngajugjug ka hiji tempat nu loba jongko. Tapi dasar keur sia sok tara kapalang.
harita teh Bisarmi jeung Rojali aya nuturkeun lalaki duaan. Barang geus deukeut kanyahoan ku Bisarmi kebeg ngarenjag bakat ku leuwas. Suha, Ili, rek naon deui sia nyamperkeun ka kami, ha? Nu duaan pating polotot bangun galak mureleng jiga nu hayang ngalegleg. Puguh Rojali menika kerot amekeun, teu panuju kana laku lampah Suha jeung Ili nu tetela kaya niat hade. Saha teh mak, mun ngajago teuing mak. Beuleup Rojali geus buleud-buleud dibarengan ku huntu kakerot beungeut karasa pating sariak panas. Eta teh si Ili jeung si Suha jalma baragajul nu mitenah ka bapa hidup. Kade sing hati-hati ujang jalmana jahat. Bisarmi ngaharewos. Ngadengong obongan Bisarmi Rojali mikeun buntelan ka indungna. Gap di tampanan tuluy Bisarmi mundur ngajauhan. Rek ka mana Sarmi? Cicing sia, cek Ili bari molotot. Bisarmi teu nemalan ukur molohok bari jajantung ratu. Rojali gancang halangan Ili jeung Suha nulak cangkeng bari molotot. Rek naon si laing ha? Ngaganggu ka indung dewek? Ngaya kawani euy cucurut budug teh euy. Ari nyingka sia bisi dipencet huluna ku aing. Kudu pipilueun sia wari oge, cek Ili bari mureleng ka Rojali. Rojali kalabeuki ambak serog maju salengka. Dewek moal nyingkah paling geus sia anu kudu nyingkah ti dieu. Heuk, aing rek nyingkah ti dieu, tapi duit ladang ngajua Ali pasrahkeun heula ka aing. Ayo kadikeun. Kabeh teu meunang kurang heuleu. Kebeg Rojali ngarenjang. Bakat ku kaget lantaran Ili bet nyahueun ka manehna tas ngajual Ali. Sakilat Rojali boga sangkaan yen manehna geus aya nu nalingakeun ti tadi keneh. Nah, sia kalaga ngahuleng. Kadikeun duit. Mun teu eta beuheung ku aing digorok. Atawa memang si hayang kojor sia, cek Ili beuki sugal ngomongna, ngahudangkeun amarah Rojali. Kurang ajar sia setan. Jeung tibatan mikeun duit mah leuwih hade sia galungan heula jeung aing. Sok baju sia bangsat. Radenan aing ye. Rojali nepak dada bari danga. Tapi bari jeung waspada pikeun ada serangan musuh. Ari Ili jeung Suha silih reret tuluy silih unggeukan. Kalayan teu cacarita deui sabrut duanana rajang babarengan dua peureup meniput bet ngancam Rojali. Tapi Rojali nu memang geus taki-taki teu ujug-ujug kabeunangan. Manehna bisa ngagiwarkeun awakna bari nakisan panarajang musuh. Rojali geus asak latihan sabagian gede tina pangarti karta geus kapimilih ku manehna. Dina mangsana tarung ngalawan huduaan teh teu ripuh-ripuh teuing, malah mah Ili jeung Suha kapaksa kudu leuwih rancingeus sabab musuhna lain lalaborakeun. Setan alas, ngajago sia rasakeun ye. Ili asa dihina sabab unggalna rajang tarakeuna. Sabrut nubruk ngagunakeun jurus angin puyuh lilimungan. Dina gerak badak mabok, tapi Rojali geus mibada jurusan getok karang. Warisan ti karta nusok biasa dipake naningan serangan ombak sagara. Puguh we badak mabok diadu jeung getok karang pramitra. Akibatna Ili jadi cilaka tarang dibabuk ku peureup kembar. Dada beuna kutik tikelan tuur anungan sakilat ngapendung gerakan Ili. Seak keduk dek dek. Aduh, tulungan ha. Ili ngalengak bari calangap rubuh. Rojali teu mere kasempetan sabrut narajang harita keneh maksudna rek ngajejek punuk Ili nu keur nyuhu. Tapi Suha teu cileureun, sakilat manehna luncat dina gerakan gurame ngabinti, celeng cabrawon peureup katuhukeuna kana pipi Rojali. Aduh, ramcadol sia. Rojali kapaksa kudu mundur. Pipi diusap bari muringis samemeh bisa gerak. Suha geus nyebrut narajang ku peureup katuhu, nyebuk kana cukang irung. Kilek pros Rojali bisa keneh micieun panarajang musuh. Tapi suku Suha teu kanyahoan ngacelepung kana dada. Heat keduk. Rojali ngagero katahan. Tuluy mundur bari jeung ngumpulkeun tanaga. Sabrut Suha nimpah deui, tapi sakali ieu mah katadah ku Rojali. Keduk dua peureup diadu, duanana pating puringis nahan kanyeri. Rojali luak liuk neangan pijalaneun kabur sabab musuh leuwih unggul. Reka mana sia cucurut? Modar meninggi sia ulah kabur deuleu, cek Suha. Manehna geus bisa maca kana niat Rojali. Rojali teu ngajawab sabisa-bisa rek ngalawan deui ka musuhna. Tapi hanya kali Ili nu tadi rubuh geus hudang deui langsung narajang leuwih galak. Bareng jeung Suha, atuh puguh Rojali kawalahan sabab boro-boro ngalawan dua, ngalawan hiji ge ripuh. Tapi Rojali teu gimir manehna tuluy ngagunakeun sesa-sesa tanagana pikeun ngabelaan indung jeung dirina.
Ujang kade sing waspada ujang. Bisarmi ngagero bakat ku hariwang. Lantaran nempo anakna tuluy-tuluyan kadesek ngadenge kitu Ili jeung Suha cakakak seuri semungahina. Puguh namahan panas kana hate Rojali. Akibatna Rojali tarung teu make perhitungan. Narajang teu make kira-kira tungtungna Rojali sababaraha kali kabeunangan. Peureup musuh menipating kereduk kana beungeut jeung awak. Rojali menipak upis nasihana kisan serangan lawan. Tapi Ili jeung Suha teu mere kasempetan turus-turusan ngahujanan ku tenggelan-tenggelan nu mateni. Dina kaayaan nu beurit kitu, corelat aya hiji lalaki lumpat ka tempat tarung katempo bangun rusuh da meningah hegak barang kadinya gero ngagorowok tarik pisan. Suha, Ili, meungeus sia mah tong ngalawan bolon sia. Sia mah jeung aing tandingna, cenah bari luncat narajang ka Ili. Seak sukuna najong kana bincurang, cebet kaleong kedebut Ili rubuh sakaligus. Koreja tudang deui tapi leungeun musuh ngablesat lir kilat kana tarangna. Cebet lang bumi alam asa tibali. Ili jajari jegan tapi untung, Suha kaburu sadar yen aya musuh nu datang ngadadak. Sakilat narajang ku peureupna langsung ngarahulu angen. Seak kilat bros Suha teu hasil. Neungeul musuh. Tapi manehna sorangan kalah ka ti totolonyong. Cebet. Bobokongna dijejak cungkel, bruk Suha rubuh, korejat hudang deui. Bareng jeung Ili nu geus tatan-tatan rek malik narajang, panon melong ka musuhna, barang geus sidik cakakak duanana saleuseurian. Bagjali, da ieu manusia nu keur diteangan ku urang teh. Teteh lah omongan Ki Jaladri bener, si bangsa teh di Bandung ieu. Podaran sakalian Li, teu kudu dibere ampun euy. Cek Suha bari tuluy maju. Manehna ngarasa bunga sabab nu diteangan tahun-tahun ayeuna datang sorangan. Bener ha, ieu pisan musuh urang teh yeuh, teu kuluna. Setorkeun ka Ki Jaladri, temal Ili. Siga nu nyawani ari hatena mah deg-degan, lantaran ngarasa gimir paur ku gerakan musuh nu tayalen iwa ti Mangkarta, nu kabeneran tepi kadinya da puguh unggal poe gesok neangan Rojali jeung indungna nu diutus ku Yati. Dasar bangsat sia belegug kabecus ukur ngabacot. Ayo maju sia Suha, Ili. Aing geus hayaga pikeun umpes sia duaan. Ceuk Karta bari ngabedegan ulak cangkeng. Panon mureleng ka musuhna nu dua. Teu kapapanjangan ngadu carita. Harita keneh ger tarung hiji lawan dua pada hayang ngelehkeun lawan. Tetela pangabisa Suha jeung Ili geus tambah deui lantaran diwarah ku Ki Jaladri siruruntuk bajo tea. Atuh Karta ge lumayan ripuheun ngalawan dua teh manehna sababaraha kali ampir kabeunangan. Ngan bae Karta tarungna make perhitungan pangabisa nu kapibana digunakeun sacara taliti teu gagabah jeung lalawora. Karta geus loba pangalaman dina nyang hareupan musuh boro-boro ukur dua najan nepi kawelasan ge moal kimir. Dina waktu anu sarua harita Rojali geus nyampeurkeun deui ka Bisarmi. Nu colohok bengong teu ngartieun Bisarmi teu wawuh ka Karta nu ayeuna. Lantaran beungeut Karta geus robah akibat kacilakaan di laut teh. Atuh sajabati kitu dedegan ge jauh pisan bedana. Kawan tu teu tepung jeung belasan taun lilana malah hampir jejeg 20 tahun. Ujang, saha tatena geuning bet apaleun ka si Suha jeung si Ili. Musuhna kitu atawa ngahaja nulungan urang? Ceuk Bisarmi bari neuteup ka Karta nu keur ragot tarung ngaladenan musuh. Aduh kateuing mah abdi teu terang. Keneh sina tarung mah yu urang nuluykeun lalampahan, mumpung nu garelo aya nu ngawarah. Rojali teu wani betus teu ngabejakeun ngeunaan Karta. Hayu atuh ngarasa salamet. Teu panjang mikir braduanana laleumpang ninggalkeun anu keur tarung. Rojali jeung si Bisarmi teu loba pikiran, teu hayang milu mikiran urusan batur. Harita tuluy laleumpang mapai jalan nu rame ku jalma nu lalar liwat, ngahaja milih nu rame sangkan teu kaudag ku Suha jeung Ili. Sajeroning lumampah, Bisarmi jeung Rojali teu weleh ngobrol ngaguar lalakon hirup salila papisan. Bisarmi teu ngarasaeun yen leungeunna beuki deukeut ka beudayeuh kolot. Leumpangna beuki deukeut ka dayeuh kolot sabab Rojali ngajak kadinya. Tungtungna nepi ka gang nu terusna ka imah Rojali, gebeg Bisarmi ngarenjag, reg eureun bari pok nanya ka anakna. Kelanan Ujang, urang teh aya di mana mama asa-asa ieu teh? Kamana we tepi nama urang teu boga imah ieu.
Tapi ujang mama teu hayang sakali-kali deui ngulampreng ka daerah ieu. Sieun tepung jeung jalma nu kungsi didatangan ku emak. Bisi magarkeun rek jajalu, bisi magarkeun rek menta dipikarunya. Ku kajadian ti heula ge karasa keneh sedihna jeung nyeri kana hate. Ongkoh era deui sabab ti heula kasamaran mate ngaku anak karubeunghar jeung jegut. Mak moal naon mak? Ieu tuturkeun abdi sugan we teu tepung deui jeung manehna. Ieu tuturkeun abdi mak. Cek Rojali maksa. Malah tuluy miheulaan leumpang atuh Bisarmi bingung. Rek cicing wae teu tega ka anak da ongkoh bisi papisah deui. Ari rek nuturkeun ngarasa hariwang bisi nu boga gedong keur ngalange di luar. Tangtu nempoeun ka manehanana mangkaning harita teh geus sore. Tangtu geus baralik ti kantor. Rojali beuki anggang tungtungna Bisarmi eleh deet. Manehna nuturkeun bari jajantung ratug hate deg-degan. Leumpang ge asa teu napak akhirna serog ka hareupeun imah gedong. Nu tayalian imah Rojali jeung Yati, Bisarmi beuki teu puguh rasa awakna ngeleper. Para mitra sadaya, Bisarmi harita nyarita deui. Ujang, nah abet ngajanteng di dieu hayu urang ini cing jauh sabab mama era. Tak ieu imahna jiga nu jiga ujang teh jelmana. Ceuk Bisarmi ngaharewos beungeutna sepa. Mak, abdi mah lapar urang minta dahar kanu kagungan bumi mak. His, ulah anaking era mak mah sieun diusir deui. Rojali teu ngagugu manehna kalah ungah kana teras langsung mencet bel nu napel dina sisi panto. Ning nong di jero kadenge sorana. Atuh meuni calangap Bisarmi geus teu bisa nyarita deui teu kungsi lila bray panto aya nu muka. Loyal Yati bijil barang red ka Rojali meuni curing hak buru-buru. Kang Rojali, mulih ti mana Kang? Aduh meuni abdi mah melang wae milarian ka mana meuni teu kapenak. Ceuk Yati bari carindak-dak. Watir kasalaki nu beungeut tetep jiih, taya meningna. Rojali teu buru-buru ngajawab kalah red ka Bisarmi nu direret ngahulang teu ngartieun. Beungeut beuki sepa lila-lila Rojali nyarita. Yat, akang rumasa dosa takulantaran kitu akang teh teu hayang ngaririweuh batur. Hayang nyangan ubar ku sorangan atuh sajabati kitu akang teh hayang nyumpunan janji. Moal wakabalik lamun can hasil mawani nini teh taina geus hasil. Mangga masrahkeun ka Yati. Nuhun Kang Rojali, Bi. Emut keneh ka abdi Bibi. Yati nyampeurkeun ka Bisarmi. Sarta leungeun Bisarmi dirabu bangun sono. Neng Yati ieu teh. Bisarmi can teteg hatena. Muhun Bi abdi teh punya hati mangga kalebet Bi. Ceuk Yati bari nuyun Bisarmi dibawa ka jero. Rojali nuturkeun bari carindak-dak hate sedih asa digerihan ku hinis. Teu kungsi lila tiluan geus dariuk dina kursi tepas Bisarmi teu puguh rasa jajantung ratug. Meus-meus red ka Rojali, meus-meus red ka Yati jiga nu teu percaya kana eta kanyataan. Ma hapunten abdi teh ma, margi abdi rumaos parantos ngajaheutkeun manah emak. Dosa abdi teh moal kaukur ageungna. Carek paribasa teh mah estunging salaput hulu. Tah kumargi kitu ayeuna abdi nyuhunkeun dihapunten. Ti handap sausap dampal ti luhur sausap rambut. Pati hurip abdi nyangakeun. Mangga nyangakeun. Getihna satetes ambekanana sadami sanaos bade ditunggal jangga abdi marido. Kanggo nebus dosa nu kalintang ageungna. Ari margi nu nampi ka emak nu nyarekan ka emak sareng anu nunung ka emak nya abdi pisan jalmina. Anak emak nu doraka emak. Ceuk Rojali. Si hatena dikoredaskeun dibejakeun ka Bisarmi. Danget harita hareupeun Yati. Ujang, mak teu ngarti. Bisarmi kalah kakaweur hatena bari jeung cipanon merebay. Mak, hapunten abdi teh margi rumaos joledar. Teu malire ka sepuh anu nuju ka Talangsara. Tah kumargi kitu teh ayeuna kapayun matos teu kedah ka mana-mana. Sing raos-raos calik di dieu sareng abdi. Margi abdi teh ayeuna matos resmi laki rabi sareng Kang Rojali putra emak. Ceuk Yati megat kalima. Manehna geus teu sabar hayang geurang ngebrehkeun eusi hatena. Ujang, Nyai kumaha atuh ieu teh mimitina mama teu ngarti. Ceuk Bisarmi keukeuh nyebut teu ngarti, hatena jadi bingung. Derak-dak Yati nerangkeun lalakonna dicokotan garis badagna. Malar gancang kaharti ku Bisarmi atuh sanggeus dibejakeun kitu mah. Bisarmi bungah nu taya papadana kalayan teu sabar. Ngarontok ka Yati bari jeung ngumar cipanon. Aduh, Neng.
pupu janin hate bibi ternyana tingbet kitu lalakona. Bibi mah binga upami kitu cara nama nanging bibi teh ngaraos sedih ari rasku nasib tuang ibu sareng tuang rama. Mak, tinggal ican ayeuna mah abdi teh putra emak. Sarta emak indung abdi ulah nyebat bibi tos benten deui alamna. Nuhun atuh Nyai mage ngarasa bagja. Nanging kumaha perkawis Kang Rojali nah keur sangahapunten. Nyai geulis. Moal aya hiji indung anu ngantep ka anakna. Dina kaayaan cilaka doraka. Tangtu kumaha dihampura lahir batin dunya akhirat. Caang bulan 14 bersih jalan sasapuan. Insyaallah moal aya gantar kakaitan. Moal aya catang supaan keun bae nu geus mah teu kudu diinget-inget. Anggap hiji impian goreng. Mak mah ku nempo kaayaan kieu geus pirang-pirang nuhun sabab teu disangka-sangka ti samemehna. Nuhun ujang Nyai geuning galedeh milih. Ceuk Bisarmi. Bari retret ka Rojali jeung Yati. Nanging emak abdi teh janten kieu beungeut abdi jadi ruksak sabab doraka ti indung. Tulungan abdi teh emak. Rojali teu kuat nahan Cipanon murubut masihan pipi, hatena ancur asa lebur. Duh, ujang kudu kumaha nulunganana da mamah taya kabisa. Ma, abdi teh tega ngantunkeun Yati kalayan teu bebeja heula. Dupi maksad bade milarian lanong nya alhamdulillah aya pituduh tinu luhur elmuna. Yen abdi tiasa cager asal kedah abdas ku Cipanon indung. Tah kumargi kitu kahiji abdi teh nyuhunkeun dihapunten. Tina samudayaning kalelepatan margi pangna abdi nanangan panyakit kieu teh. Minangka hukuman nu doraka ti indung. Tadi emak parantos ngalisankeun yen ngahapunten ka abdi. Nuhun katampi kateda pisan. Nanging aya sarupi deui abdi teh hoyong abdas ku Cisoca emak kumaha carana. Ceuk Rojali daria pisan. Manehna percaya kana sakabeh papatah santri teh. Duh, ujang Cipanon emak mah geus saat balas dipake nyengcerikan ujang tahun-tahun di dana. Mana komo ayeuna nempo ujang jeung Ning Yati nu sakieu matak betahna. Senang teu aya kakurang mah teh bagja. Taya kasesah kabingung rek di mana bijilna Cipanon. Tapi emak nah teu ngiring sedih ningali kayan abdi nu batan sakieu. Na bade ngantep ka abdi nu nanangan siksaan kieu. Abdi teh isin mak sedih sareng peurih gaduh beungeut anu sarupa kieu. Ceuk Rojali bari ngeluh tungkul. Cipanon murubut cuuh. Nuhun emak kumaha we carana margi Kang Rojali teh sasat doraka kenging hukuman tina kalakuan nu doraka ka indung. Mugi kersa nulungan supados Kang Rojali damang deui. Yati milu nyarita sabab manehna geus kacida sedihna nempo salaki nu jiga kitu. Duh, ujang Nyai indung mah naon ngaranna rek ngantep kanu jadi anak. Dina kaayaan sedih. Boro-boro manusia nu boga rasa jeung rumasa najan sato oge. Uteuk tong walang taga. Yeuh, teu tegaeun nempo anakna cilaka mah. Tapi Nyai ujang mak teh kudu kumaha nulunganana iwati ngaduakeun ka nu Maha Kawasa supaya kasakit hidup dicagerkeun deui. Rojali jeung Yati silih reret duanana ngaharulang bakat ku bingung. Sedengkeun Bisarmi jadi ngahulang. Manehna susah nyang harupan anu kitu lantaran teuing naon sababna. Cipanon manehna jadi saat nu biasana sok juuh ayeuna mah ngadak-ngadak garing. Hate memang sedih tapi cimata teu bijil. Sakumaha nu kauninga para mitra, harita Bisarmi Cipanona saat teu bisa kaluar. Duka naon sababna nah teu nimulkeun cilaka pikeun Rojali anu panyakitna moal cager-cager. Atuh harita ge para wargi sadaya keur harita ting haruleng teh Rojali tuluy nyarita. Kayati nanyakeun perkara Mangkarto. Yat, kamanari Mangkarto? Di saprak akang ngantunkeun bumi ge Mangkarto mah tara aya di bumi, Kang. Angkat enjing-enjing muli pasosonten. Malah masok duwi kawanci Isa. Dupi maksa jejak milarian akang sang milarian emak tak itu. Jawab Yati dari anaker. Jadi ngariweuhkeun ka sarerea akang teh geus puguheun ka Payuda jeung Bu Suhami. Hayeuna ditamah deui ku Mangkarto tapi keun bae da di mana kitu ge saratia ka akang muga-muga sing enggal muli. Ceuk Rojali tuluy ngadayagdag kana kursi. Ciptaan balik deui ka tempat tarung nu tadi breh ka gambar rupa Ili jeung Suha disusul ku gambaran waktu keur leutik dina mangsa caricing keneh di lembur. Kang Rojali, kitu deka emas saena mah ulah wakas seueur emutan.
Keun ke upami sase urang badan deui ayeuna mah mending geura siram heula geura disalin acu ka saterasna urang taruang, cek Yati. Geus kitu mah Rojali tuluy mandi bebersih, kitu deui Bisarmi. Satuluyna dariuk di tengah imah ngadaguan Yati nu keur nyadiakeun kadaharan. Sedengkeun kaayan di luar beki poek sora jangkrik jeung gaang patemalan, sora mesin di pabrik jempe. Kawasna mah keureureuk heula nu saterusna maju deui nepi ka subuh. Harita di luar aya nu ngadigleuleumpang bangun salse beuki lila beuki deukeut kana panto imah. Jiga geus biasa kolot rak mukakeun panto. Sup ka jero bari ngarahu narik napas panjang. Barang geus tepi ka tengah imah. Eta jelema ngajenghok sabab nempo Bisarmi jeung Rojali. Bagea Mang Karto mangga calik, kumaha dua bangsa teh kenging? Ceuk Rojali. Ke, adieu saya. Karto teu malire kana pertanyaan Rojali. Sabab leuwih panasaran ka hiji awewe nu keur diuk bangun tumanina. Mang ieu teh pun biang, nu sabatara bulan ka tukang diusir ku abdi. Mangga nepangkeun Mang. Rojali nu nyuk ka indungna. Sarmi? Sarmi? Yo akang Sarmi. Gabrug Karta ngarontok ka Bisarmi. Nu harita colohok bengong teu ngartieun. Atuh aya nu ngarangkul tengan bati kaget can ngarti kana maksudna Karta. Rojali jeung Yati pating rarenya greuwas duanana carolohok bengong. Sarmi. Akang teh taun-taun neangan anjeun teh malah makungsi balik heula ka lemur Cileutik. Tapi emak geus maot anjeun eueuh. Anak urang can kanyahoan nasibna. Tapi ayeuna jadi kieu bagea Sarmi. Ya akang. Akang salaki anjeun nu gede dosa jeung kasalahan. Hampura Sarmi. Sarerea jempling Rojali renghap ranju. Red Kayati nu direret ukur olohok Bisarmi inghak-inghakan. Lila-lila apal kana sora salakina najan ayeuna rada rebek. Tapi aya nu sarupa, nu sarua jeung bareto keur ngora. Pok Bisarmi nyarita dumareuda. Kuring mah teu nyangka bakal tepung jeung akang di dieu. Nah bener ieu teh Kang Karta. Sarmi. Akang ngarti tangtu anjeun asa-asa jeung moal ujug-ujug percaya kana omongan akang. Sabab beungeut akang jadi ruksak iga kieu. Tapi sing percaya akang teu bener Karta urang Cileutik. Anak mah usih pangna jadi kieu teh akibat kacilakaan di laut kahuruan. Dah kitu Sarmi muga anjeun jadi nyaho. Dedeh teuing Kang Karta. Wayahna sing sabarkeun bae ruksak rarai mah. Asa ulah ruksak akhlak. Kuring manganhunkeun kanu maha kawasa nu geus nepungkeun urang dina kaayaan kieu. Bae geura bageakeun anak urang Kang ta ieu Rojali nu geus galedek geus sagede kieu. Ceuk Bisarmi bari nunjuk ka Rojali nu inghak-inghakan ceuri. Teu kuat nyaksian indung bapana nu silih cacapkeun ka sono, sedeng manehna keur nanangan ka sedih nu pohara. Sarmi, akang geus taun-taun babarengan jeung nu jadi anak. Ngan akang mah teu ngarasa yakin sabab aya hiji hal nu matak samar. Sigana ayeuna mah panghalang teh kabuka. Syukur ujang ieu bapa hampura. Ceuk Karta bari ngarontok ka Rojali. Rojali teu nemalan manehna ukur ngarangkul pageuh pisan ka bapana di barung ku hujan Cipanon. Sajongjongan mah teu aya nu nyarita. Nu kadenge ukur pating aling seureukna nu ceurik leutik. Kagagas campur jeung bungah disaksian ku Yati anu teu weleh gogodeg bakat ku heran. Jeung di herana teh naha, ai ka tukang-tukang mah Kartana ngomongna tagegog jiga urang wetan, tapi ayeuna mah jadi robah. Tapi hal eta teh pikeun Yati can waka ditanyakeun. Kan manehna ge ngarasa bungah, sabab indung jeung anak katut bapa tepung sakaligus di dinya. Sanggeus rada lila sarerea teger deui hatena dariuk kalayan tenang. Neng Yati, hampura Mang teh geulis sabab geus taun-taun Mang teh nyidem dina perasaan. Neuneun hiji Rusia nu mawi Mang teh Cumarios teh geuning benten ka ayeuna mah ieu teh Mang aslina. Demi Mang teh nu katelah mah Karta sanes Karto. Tah kitu malah mah di jaman tuang Rama jumeneng keneh oge Mang teh nyumputkeun hiji Rusia sanyana mah. Ngaran Mang teh lain Karto tapi Karta pangna nyumputkeun ngaran nu asli lain naon-naon tapi pikeun ngajaga kasalamatan diri Mang sorangan. Sabab kieu lalakonna teh geulis. Karta geus teu asa
geus teu asa-asa para mitra. Harita teh manehana ngabudalkeun lalakon hirupna derek-dek harita keneh dicaritakeun kabeh. Ti mimiti asup ka panjara tug nepi ka danget harita. Puguh Bisarmi jeung Rojali katut jati menipating polohok ngabandungan lalakon karta. Tah kitu riwayat bapa teh Ujang, hidep perlu nyaho. Daina giliran Ujang beda riwayat nah kumaha pangna nepi ka kieu. Lalakon abdi mah panjang pak kieu geura. Barabat Rojali ngagua riwayatna. Ti mimiti init ningalkeun indungna nepi ka danget harita. Nyarita di barungku hujan Cipanon sareng sena Rojali di tema ku Bisarmi. Nu ngadadarkeun lalakon nu matak sedih. Sarerea teu kuat nahan Cipanon hujan Cipanon jaru deui. Teu sangki si horeng lalakon bapa sareng mate sakitu mata ketirna. Ditambih ku lalakon Kang Rojali nu mata kagagas. Nanging sawios teu kedah janten emutan mending oge ayeuna mah muji syukur ka Allah nu Maha Murah. Nu parantos nepangkeun deui urang sadaya. Tah ayeuna kumaha kanggo nulungan Kang Rojali mah? Ceuk Yati manehna geus teu sabar. Hayang geura nulungan salakina. Nya bener Nyai kitu deui ayeuna moal. Keun bae mangsa-mangsa nu geus kaliwat mah da moal ka alaman deui. Tapi kumaha ngabaran anak urang sabab indungna nu bisa nulungan. Ceuk Karta bari neuteup ka Bisarmi. Kang Karta, Cipanon kuring geus saat balas dipake ceurik nu taun-taun dilana. Nyeng ceurikan nu jadi anak jeung salaki. Oge dipake nyeng ceurikan nasib kuring sorangan. Tah ayeuna kasusah jeung kasedih geus leungit Cipanon ukur bijil sautak saeutik. Moal cukup dipake abdas, tapi najan bari jeung kitu ge tangtu kuring moal hantep kanu jadi anak nu keur katalangsara. Najan kudu nanonkeun nyawa ge moal burung dijalankeun. Asal nu jadi anak mulus rahayu berkah salamet. Hatur nuhun mak. Mugi abdi tiasa ditulungan mak. Rojali bungaheun. Moal bisa ngadadak Ujang, emak perlu waktu pikeun narekahan Ujang kudu sabar. Sabab perjuangan teu bisa dibabereg. Ngan emak teh samemeh rek papatah heula. Omat sing eling kana diri, sing bisa maca kana awak. Sing inget kana Purwadaksina, Ujang teh asal ti mana, keur aya di mana, jeung rek ka mana. Kade ulah kajongjonan teuing, ulah katungkulkeun ku ngumpul-ngumpul dunya barana. Sabab dunya mah alam pana. Mangsana ukur sakedeung. Pentingkeun babaeun keur maot sabab kabagjaan teh kudu disiar pikeun dunya jeung akhirat. Ulah dunya ungkul mata kaduhung tah kitu amanat mama sing jadi obor kana batin Ujang. Katampi kateda pisan mak unjuk sumangga bade dijalankeun. Syukur atuh ai kitu mah. Mak regreg ngadenge kitu mahkeun ku mak rek ditarekahan. Sadiakeun cai nu bersih sabaskom. Mangga emak urang saegikeun. Rojali teu nitah kanulian manehna nyokot cai sabaskom. Tuluy dibawa ka hareupeun indungna para mitra sadaya. Ulah dibawa ka dieu tuna di kamar nu bunyi jeung sepi sabab emak butuh waktu keun katenangan pikeun narekahanana. Mangga tuh mah di kamar itu we supados tumanina emak. Rojali mangku cai nu dibaskom ka hiji kamar. Sok dipake salat saterusna sarerea dalahar heula kalayan dibarengan ku Sukabunga. Sakalian syukuran kanu Maha Kawasa nu geus ngalawungkeun deui antara anak jeung nu jadi bapa oge indungna. Anak indung jeung bapa kitu mah. Kocapkeun peutingna Bisarmi misahkeun sorangan di kamar sabada ngalakonan salat Isya. Tuluy salat sunat para mitra. Ditambah ku salat hajat jeung tahajud. Geus kitu ngadeluk wiridan kalayan husu nandedak ka Allah nu Maha Kawasa sangkan anakna dihampura dosa sarta dicageurkeun deui sakumaha biasana. Rupina sawewengi eta para wargi sadaya janten Bisarmi teh henteu teras-terasan salat sunat. Kulem heula gugah deui kitu we para wargi sadaya. Janten henteu ngadekul sarat deui. Baskom nu geus jai ngabagug hareupeun Bisarmi. Bisarmi daku bari tungkul kana eta baskon tina wahing ku ngadoa nepi ka bari jil Cipanon sarta nyak celakan kana cai dina baskom. Doa hiji inung parat kaluhur nembus langit lapis 7. Didangu ku Allah diijabah sapanejana. Sanggeus sawatara lila hate Bisarmi ngadadak ngarasa tentrem. Lugina jeung gede harapan Bisarmi teu ngarasa sedih teu melang jeung teu hariwak. Paroman bear marah mai dunya asa aman jeung tumanina. Tuluy cengkat bari ngusap beungeut.
Alhamdulillah hatur nuhun Gusti. Hate abdi ayeuna tiis tentrem teu aya kahariwang. Mugi-mugi hal ieu janten cukang lantaran kanggo ngalanongan pun anak. Nuhun Gusti mugi ngahapunten kana dosa-dosa abdi, dosa salaki abdi sareng dosa anak abdi. Mugi Gusti maparin jalan anu lempeng sarta dipirido ku Gusti. Ya Allah ya Robbi, mugi Gusti nang tayungan kapun anak tina godaan setan sareng iblis anu dilaknat. Bisar minang tunggalaunan tuluy kaluar ti kamar. Cai dina baskom teu dibawa tapi diantep poe di kamar barang geus tepi ka tengah imah Karta jeung Rojali katut yati geus nyampak di dinya. Tayohna bae teu aya nu sare. Sabab kapanasaran hayang nyaho kana hasil pagawean Bisarmi. Pen sare sateme biasa ngalenggut makedah pramila. Kumaha mana nah bisa diakalan budak teh? Karta nanya bari neuteub hate hariwang bisi Rojali teu cager deui. Kuring teu bisa nangtukeun Kang, sabab kuring mah ngan bisa ngadua ka Nu Maha Kawasa. Masarahkeun diri badan sakujur kanu kagunganana. Oge ukur bisa jumerit dina ati sang kanu jadi anak dihampura ku Allah. Sarta dikabul sapaneja muga-muga we Allah ngaijabah kana doa urang sarerea. Nu tiluan nyebut amin babarengan sarua satujuan muntang tulung kanu agung neneda ka Allah subhanahu wa ta'ala sangkan Rojali dicagerkeun deui kasakitna. Satuluyna Rojali nanyakeun cara-cara ngadunggunakeun ubar tea. Ku Bisarmi diterangkeun eta cai kudu dipake ngumbah beungeutna Rojali sakumaha ceuk papatah santri tea. Sabada kitu tuluy Rojali kudu init kacai nyetrek abdas tea sakumaha bistina. Sabada abdas tuluy salat sing husu. Ari abdas marupina ku cai nu bersih pramitra. Bari neneda ka Allah menta dihampura dosa, harita keneh Rojali ngajalankeun papatah indungna. Lila pisan sujud ka Allah, hate Rojali jumerit menta dihampura tina sagala dosa. Sanggeus hatena ngarasa tentrem Rojali kaluar deui ti kamar. Gek diuk milu ngariung di tengah imah beungeut karasa tiis teu peurih jiga tadi. Kumaha ujang karasana? Tentrem mah batin tiis beungeut abdi teu peurih. Nuhun ujang muga-muga sing diijabah ku Allah. Jung geurah sare lantaran ku cara kitu kasakit ujang bakal ngurangan atawa cager. Mangga mah nanging abdi mah aya keneh nu bade ditaroskeun ka bapa tina perkawisuha jeung Ili. Nah kumaha tadi teh Pak? Rojali neuteub ka Karta lantaran kaget wak kanuduaan. Bapa teh teu hasil ngaringkus dua bangsa, ukur hasil ngarubuhkeun salah saurang we. Saterusna nu rubuh dibawa kabur ku baturna. Di udag teu kasusul sabab kagok ku kendaraan nu balawiri. Akhirna bapa balik sabab leuwih penting neangan ujang batan bangsat nu duaan mah. Keun bae sugan ka hareupna kapanggi deui, jawab Karta bangun handeueul. Hanya kanya mun abdi mantuan mama teu kacerek Pak. Keun bae ujang sabab ujang perlu nguburan heula awak. Musuh mah engke diperuhkeun ku Allah, dicabut kakuatanana sarta bakal apes kajayaanana. Pasrahkeun ka Nu Maha Kawasa. Atuh saja baki kitu manyaho tempat panyumputanana tangtu bakal bawaring budagna. Ceuk Bisarmi. Nyaho di mana nyumputna teh? Mana? Nah make nyaho sagala. Karto heran. Darak-dak Bisarmi nyaritakeun hiji riwayat nu aya hubungan jeung Suha katut Ili. Ngadenge kitu meuni marahmai Karta sabab manehna geus nyaho di mana ari Gunung Kareumi. Ku jalan kitu manehna bakal tepung jeung Ki Jaladri musuh bubuyutanana. Gunung Bareumi we di bawahan Cicalengka mun para mitra. Lah mun kitu carana mah dina hiji mangsa akang rek ngudag ka Gunung Kareumi. Akang mah hayang newak si Suha jeung si Ili katut Ki Jaladri. Abdi ngiring pa lah. Hoyong ngabantu ka bapak, ceuk Rojali. Nyaho gua rek milu mayu urang babarengan udag, tapi ayeuna mah geus beuting juga urang sarare sabab bapak teh kacida capena deui. Satuluyna Rojali jeung Yati merenahkeun indung jeung bapana di hiji kamar nu lengkep jeung parabotna. Bisarmi jeung Karto kacida bagjana lantaran taun-taun teu tepung ayeuna riung mungpulung di hiji tempat. Anu sagala rupa sadia teu aya kakurangan. Sarerea sare dipepene ku hiliwirna angin peuting, talibra nepi ka isuk malah mah sarerea kaberangan salat subuh geus bray-brayan. Kocapkeun isukna Rojali kadenge ngucap alhamdulillah tarikna keur di kamarna.
Lantaran banget geus lita sabihara-bihari, nu tadina jiih jeung peurih ayeuna cager teu aya tapak-tapakna acan, puguh Yati ge kacida atoheunana. Tuluy bebeja ka Bisarmi jeung Karta. Sarerea Sukabunga, Rojali ngarontok ka indungna, nyuuh ka indungna suku bari nyuuh kana indung suku indungna bari nganuhunkeun sababaraha kali. Bisarmi ngalima tuluy anakna dicengkatkeun bari nyarita. Geus ujang ulah kikieuan nganuhunkeun maka Allah nu maha murah jeung maha welas maha asih. Mage ngarasa bagja sabab hidup geus cager jeung geura cengkat. Rojali cengkat paroman marah mai. Dua kecelak Cipanu nu herang rag-rag kana indung suku Bisarmi. Ma, Bapak, Yati, ayeuna sagalana rupa kasusah geus kabing jeung kabingung. Geus leungit diganti ku kabungah jeung kabagjaan. Tainu urang ngayakeun syukuran, onang Teh Lia jeung Kang Ridwan, kitu deui Payuda jeung Bu Suhami. Ayeuna pisan urang wartosan. Abdi mah satuju Kang, keun abdi mah ngawartosan Teh Lia mah nya. Akang ngawartosan Payuda sareng Bu Suhami. Adi Bapak sareng mah antosana di bumi nya. Bener kitu we. Yuh. Harita keneh Rojali jeung Yati arinit ka tujuan masing-masing. Ari Bisarmi jeung Karta ngadaguan di imah bari ngobrol Sukabunga, teu bosen-bosen ngaguar lalakon masing-masing nu memang moal bisa dipopohokeun najan nepi ka kiamat oge. Gancangna carita sararea geus kumpul, barang datange langsung Rojali nerangkeun maksudna. Sarta ngabejakeun yen indung bapana geus kapanggih, puguh sararea menipating rarenyag, tapi akhirna mah marilu Sukabunga, sungsong marunjungan ka Karta jeung Bisarmi, bari silih bageakeun. Satuluyna diayakeun syukuran kanu maha kawasa ditungtungan ku dahar balake cerakan, dibarengan ku Sukabunga, recok nu ngobrol, medar riwayat masing-masing dilawungkeun kabeh atuh jadi rame matak bunga. Poe eta keneh Ridwan jeung Payuda sahate pada hayang tepung jeung hiji jalma nu geus mere pituduh ka Rojali tea tuluy sarerea badami, nu akhirna sarerea satuju poe eta keneh init ngajugjug ka hiji lemur di suku Gunung Manglayang. Barang gok Lia nu panjang ingetanana meni ngajenghok sabab manehna apa nu dipuntaan tulung ku Rojali teh taya deui Iwati Mimin anu kungsi nyalusur sugana dina mangsa keur riweuh tea. Ibu, upami tingalian abdi telepat mah salira teh istrina pasugana nu anom sanes margi abdi mah apal kene. Ibu kantos sumping karo rompok kitu ceuk Lia miheulaan ka sararea. Puguh nu ngariung ngajenghok lantaran disidik-sidik mah bener nu nulungan Rojali teh Mimin. Laras neng bibi teh pun Mimin nu kantos midamel dosa nu pangageng-agengna ka tuang Rama. Ti harita bibi teh sadar sarta usaha satekah pola hoyong nebus dosa ku jalan masrahkeun diri ka Allah. Nya bibi teh nepangan kiai, bibi nyuhunkeun diwirid rupi-rupi ilmu bag-bagan agama. Alhamdulillah lancar maksad bibi ti nekanan. Ta ini bibi teh tos buleun patekadan, sesa hirup bibi bade dimanfaatkeun kanggo nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Etang-etang nebus dosa bibi nu moal aya tandingna. Marigi bibi rumaos parantos ngancurkeun harapan puluhan jalmi. Kalabat neng Lia sareng saderek-saderek. Hapunten neng bibi teh rumaos lepat, ceuk Mimin. Manehna hidang medari wayatna sangkan kasaksi ku sararea. Ibu, abdi ngahapunten lahir batin abdi binga tepang sareng ibu. Dupi tuang Rama kunaon teu ngiring ka dieu. Bibi mah hoyong tepang, hoyong munut dihapunten ka anjeunna. Margi ti payun teu kantos tepang, ceuk Mimin panasaran. Manehna can nyahoun yen sugana geus maot. Ibu, pun bapa mah teu tiasa ka dieu margi kapungkur ge parantos pupus. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mimin tanggah bari carindak-dak katarati korona lok-lokan. Hate sedih asa ancur. Rumasa boga keneh dosa nu can dihampura ku sugana. Nen, emut keneh kapun bibi. Bisarmi ngagebah kanu keur sedih. Atuh meuni curing hak Mimin teh manehna melong ka Bisarmi. Bisarmi, bagea bibi kumaha ari Kang Darta? Di mana ayeuna? Ceuk Mimin maneh ingeteun ka Sarmi, nu kungsi katabrak ku sedan. Atuh para mitra sadaya, teu terang nen margi kapungkur ge teras papisah ayeuna mah pangna bibi ka dieu teh bade nganuhunkeun kana jasa-jasa nen nu parantos nulungan pun anak duwi kadamang deui, ceuk Bisarmi.
Saha tuang putra teh? Ieu pun Rojali. Leres ibu abdi pun Rojali nu ti payun ngahajak ka dieu. Nyuhunkeun landong teh. Kasalira ayeuna abdi parantos biasa deui, nuhun ibu. Ceuk Rojali bari neuteup. Hatena ngarasa tentrem mimin ungut-ungutan. Lila pisan neuteup ka Rojali dina kaayaan kitu payuda ge ngedalkeun eusi hatena nganuhunkeun ka mimin kitu deui Ridwan. Syukur alhamdulillah bibi ge bungah ujang. Ngan omati ayeuna kapayun sing gumati kanu jadi indung. Kudu hormat jeung satia sabab Allah moal ngahampura ka hiji jalma lamun teu dihampura ku indungna. Bagja ujang mah muga-muga sing jadi jalma soleh. Ceuk mimin Daryana keur. Satuluina sarereang ngobrol ngaler ngidul masing-masing medari wayatna nu aya hubungan jeung mimin. Akhirna Karta ngajak balik lantaran manehna boga keneh kawajiban pikeun nangkep Suha jeung Ili katut Ki Jaladri tuluy amitan ka mimin bring muru mobil dius ka Bandungkeun. Para mitra kaum dangu dina waktu nu geus ditangtukeun Karta jeung Rojali Arindit ngajugjug ka Gunung Kareumi. Pakaian Karta jeung anakna teu beda jeung pakaian Jawara. Make baju kampret jeung calana pangsi, ngahaja make pakaian kitu pikeun mancing Ki Jaladri jeung badia baladna sangkan kaluar ti panyumputanana. Wanci asar Karta jeung anakna tepi kanu dijugjug, reg duanana eureun terus nitenan kaayaan di dinya. Nu tetela gunung pika keungeun loba jurang cadas nu nang tawing. Di mana kira-kirana si Ili jeung Suha teh, Pak? Tuh, Bapak ge can bisa nangtukeun. Tapi Bapak yakin maranehna teh moal jauh ti wewengkon ieu. Jeung dipasti maranehna teh aya di tempat ieu sabab si Suha tatuparna ku Bapak. Ieu atuh urang milari ka ditu, Pak, sugan kapangi guhana. Teu kudu urang dagoan we di dieu ujang. Sabab di ditu mah tempatna kurang laluasa, teu matak untung pikeun urang. Mending urang tangtang sina bijil tina panyumputanana. Ceuk Karta bari tuluy nitenan jurang-jurang nu matak lalawang. Manuk pating kalayang luhureun gawir nu nang tawing. Mangga atuh abdi mah ngiringanna, Pak. Gero Karta ngagorowok tarik pisan ngagunakeun ilmu laut nu sok digunakeun basa keur jadi bajag laut teh. Sora Karta bisa naningan sora omak nu pating jelegur. Pating saleor ka unggal madhab harita oge sora Karta teu buru-buru beak bulak-balik di jero jurang. Aweuhanna mata keung puting garero ka unggal madhab. Rojali nepi ka ngusap punuk manehna ngarasa keung kaget ngadenge sora bapana nu aneh. Kawa sora setan nu keur lulumpatan ka unggal tempat. Tapi Rojali teu obah tetep ngajanteng gigireun bapana. Cep sora Karta jempe aweuhan geus beak, hiuk angin ngaguruh ti beulah kidul. Maniseah kalebak dibarungku sora ajag babaung, di jomantara ricit sora manuk buah, nu pating alabring nangtang hujan. Samata keung parek bijil musuh kitu. Sabar ke Ki Jaladri moal burung bijil. Sabab manehna dang tu apal kana sora bapa nu sok biasa digunakeun di laut. Kakarage jempe Karta nyarita corelat pelesat aya bayangan hideung kaluar tina gawir jurang. Belesat dituturkeun ku nu sejen cedeg aya jalma nincak lemah angang kira-kira 2 tumak ti Karta. Barang geus sidik tetela Ki Jaladri jeung Ili cakakak sareuri. Rek setor nyawa sia teh Karta, ceuk Ki Jaladri bari nulak cangkeng. Buk nu jabrig nutupan punuk ririaban katebak angin. Kumis ngaroyom kana bibir jiga bujur hayam. Jaladri, aing datang lain rek setor nyawa deuleu. Tapi rek ngayakeun balitungan jeung sia, pasrahkeun si Ili jeung si Suha. Ku aing rek dibawa ka kota lamun teu dipasrahkeun sia di podaran ku aing. Ceuk Karta bangun gemes. Sifat nu kasar jeung barangasan bijil deui kapangaruhan ku sikep Ki Jaladri nu tetep jiga baheula. Da kudu bola babacot sia Karta. Ye lebok ye. Sabrut Ki Jaladri narajang lir kilat. Dituturkeun ku Ili nu nyerang ka Rojali atuh teu bisa dicegah deui keur tarung ngadu ilmu. Ki Jaladri ngalawan Karta ari Ili ngalawan Rojali silih sabat silih gitik silih tajong silih tonyok kabeh kesit jeung rancingis. Sanggeus kira-kira sajam lilana Ki Jaladri mimiti jengkel sabab musuhna nu dianggap lemah tetela masih keneh jagjag sarta bisa nakisan serangan kalayan gampang. Ki Jaladri bijil amarahna gerakan jeung jurusna leupas tina perhitungan narajang padu tarik para mitra sabab geus teu sabar hayang geura ngarubuhkeun musuh.
anu matak untung pikeun Kartama lantaran manehna teu boleh asak perhitungan. Dina hiji mangsa Ki Jaladri luncat kaluhur dampal suku geus siap rek ngabentur tarang Karta. Belesat sabuk. Dampal suku ngancam tarang tapi kap ku Karta ditewak sarta dicentok sakaligus. Tuluy dibalangkeun kana jurang, kalayang cerit Ki Jaladri menta tulung. Awak ciga nu hiber kabawa angin tuluy asup kana sungut jurang nunang tawing. Tolong! Sorana handaruan mata keung. Les teu kadenge tuluyna kasilep ku sora angin nu beuki gede. Ngaguruh mata ketir. Karta ukur ngahuleng ngadenge nu menta tulung. Napas ngahegak bari melong kana bibir jurang. Hate Karta haneueul sabab maksudna ge lain rek ngabinasa, rek ditewak sarta rek dibawa ka kota, rek disetorkeun kana wajib. Tapi kaayaan teu ngidinan Ki Jaladri tangtu binasa di dasar jurang nu tarengtong loba batu sareukeut. Harita ili nu nyaksian koleangna Ki Jaladri meninggal lenyap. Hari sabab nu jadi anelan kalah ka pangheulana ele. Sumangetna dina tarung jadi kenor padahal mah Rojali geus kaselek tadi teh. Walah, cilaka Ki Jaladri lagrag kana jurang. Ceuk hate ili bari terus luak liuk neangan jalan keur kabur. Kaayaan kitu katempo ku Rojali. Mentong kabur sia setan rasakeun ye, semrut Rojali narajang. Peureub nu buleud ngalayang kana hulu angan ili, kilek plos peureub nyabet angin. Balicet celeng-celeng ili kabur ninggalkeun musuhna. Nempok kitu Karta sakilat nyabut peso balati, pelewar dibaledogkeun ka ili satarikna, siut cerep kana cecekolan ili. Kuak ili ngoceak, cungkel kedebut rubuh. Gereleng-gereleng kana bibir jurang, koleang ragrag nuturkeun Ki Jaladri. Tolong! Ili gogorowokan menta tulung. Sora bekilila bekilaun les teu kadenge. Rojali jeung Karta mening haruleng. Panon melong kana bibir jurang nulung kawing. Sanggeus rada lila Rojali ngadeuketan ka bapana. Kesang mening ngucur masihan awak, napas ngahegak bakat ku cape. Kuamun geus kieu pa narek disusul ka handap. Jang. Ye jurang ka cida jerona, dihandap loba batu nu sareukeut. Sarta sok loba seungseureud dan ugaralak, urang mustahil mun kudu nyusul ka handap. Bapa mah teu sanggup nyang hareupan bahaya. Jadi kumaha tuh papan musuh-musuh urang teh ragragana jurang. Kapaksa kudu diantep. Sabab mun urang turun bisi namahan korban nu taya gunana. Keun bae teu kudu dipikir sabab mana kitu ge geus kudu kitu jadina. Urang teu bisa maksakeun hiji hal nu eueuh lain di luar kemampuan urang. Kumaha hiji deui, Pak? Urang teangan ka ditu sabab tadi teh Ki Jaladri jeung ili datangna ti dinya. Ieu meungpeung beurang keneh. Bral duanana laleumpang neangan tempat pamatuhanana Ki Jaladri nu maksud rek neangan Suha. Kabeneran teu hese neangan jalan geus kanyahoan tuluy dipapae kalayan ati-ati. Akhirna anyog ka hareupeun lawang guha. Di luar kadenge sora gegerungan menta tulung. Tah, Pak, disada menta tulung di guha, Pak. Nya pasti si Suhayu urang ka jero, tapi hati-hati jang. Mangapa? Duaan pating keteyep ka jero guha barang geus tepi ka jero. Duana ngajenghok reuwas lantaran Suha keur digemrong ku langir jeung bayongbong. Gigireunana ngagoler peti nu dijieun tina kayu. Tina liang peti ngaburial puluhan langir nu bangun garalak naker. Nempok kitu mah Karta jeung Rojali teu warani deukeut. Tulungan Pak karunya, kekeh heula jang bahaya ieu mah. Tangtu eta langir jeung bayongbong teh piaraan Ki Jaladri nu dibuka ku Suha. Pasti disangkana mah barang berharga simpenan Ki Jaladri. Kitu jadina teh. Bisa jadi Pak, tapi kumaha nulunganana nya? Susah atuh da. Guha heureut pisan mun urang ka jero tangtu langir jeung bayongbong teh narajang ka urang. Rojali ngaharuleng. Rojali ngahuleng jeung bapana ari kaayaan beuki reup-reupan. Di guha mimiti poek tungtungna Karta jeung Rojali kaluar deui. Teu wani nyampeurkeun ka Suha nu ngagoler bari digemrong ku seungseuredan. Barang geus aya di luar tetela kaayaan geus burit. Panon poe geus surup, kalong jeung lalai pating gayabag. Sora bebence jeung cari cangkas mata keung. Akhirna Karta jeung Rojali kapaksa balik lantaran kaayaan di dinya kacida matak sieuna. Mun maksakeun cicing tangtu matak cilaka sabab Karta jeung Rojali can apal pisan kana kaayaan di dinya. Mun ragrag ka jurang pasti binasa. Para mitra kaum dangu kocapkeun isukna. Karta jeung Rojali geus tepi deui ka Bandung. Sarta geus riung mungpulung jeung kulawargana,
harita Yati jeung Bisarmi nanyakeun hasilna. Ku Karta diterangkeun yen musuh-musuh geus taya harapan kana hirup sabab cilaka nu mata ketir jeung teu katulungan. Watirnya Kang sabab dihenteu-henteu ge marehna teh batur salemur urang. Komo Suha jeung Ili maapankeun ngorana teh sobat-sobat Akang. Sakuduna mamanehna teh dibere pepeling sangkan sadar kana kasalahanana. Ulah kamelinaan teuing dina jalan nu salah. Cek Bisarmi haneueul lantaran teu bisa nulungan nu sasar lampah. Akang ge kitu ari tujuan mah tapi kanyataan jauh jeung harapan. Sabab Akang teu mampu newak maranehanana dina kaayaan salamet. Nya akhirna jadi kitu, tapi keun bae da geus. Ayeuna mah urang papague lalakon hirup anyar nu urang. Sabab ayeuna mah geus riung mungpulung jeung anak. Kalayan aya dina kasalametan, cing rek kumaha ka hayang mana? Narek betah di kota atau rek ka Cileutik? Cek Karta nanya ka Bisarmi. Karta ge nineung ka lembur Cileutik. Balik ka lembur terek cicing di mana, Kang? Lantaran imah jeung tanah geus digadekeun ka Hajibana. Sarta geus tahun-tahun teu ditebus. Tang tu geus jadi milik Hajibana. Ayeuna mah kumaha barudak we urang mah. Cek Bisarmi bari ngareret ka Yati, nu direret Surti pok ngajawab. Bapak oge emak. Ayeuna mah kieu we abdi teh tos teu gaduh indung jeung bapa margi tos pupus. Saena mah bapa sareng emak ulah ka mana-mana tos we di dieu sareng abdi. Da moal janten wagelan. Malih mah abdi reug-reug margi gaduh sepuh nu tiasa ngaping ka abdi. Pamipalai ka Cileutik mah milari waktos we nu laluasa. Nganyang heula ka saderek-saderek nu aya di ditu, sakantena abdi hoyong ngiring, hoyong terang, tak kitu we emak. Laras palah kitu ayeuna mah lah. Tos di dieu dalalega. Ceuk Rojali satujueun kana putusan Yati. Nyari pikeun bapa mah nuhun we nu aya. Teu kitu ge apa-apa teh geus matuh di dieu. Heug bapa rek nurut kana kahayang Yati, kitu deui kana kahayang Rojali. Ngan omat ulah gagabah ieu. Tujuan ieu teh kudu dibadamikeun jeung payuda katut Bu Suhami. Margi anjeunna nu gede jasana dina ngabojukeun hidup teh. Cek Karta kacidangan nuhunkeunana kana jasa-jasa payuda jeung Bu Suhami. Kantenan patang tos baris disawalakeun ku abdi. Nanging abdi yakin payuda sareng Bu Suhami barisnya tujuan malih matoheun. Nuhun atuh ujang mage reug-reug ari kitu mah. Cek Bisarmi bari ngemeng Cipanon kabungah jeung kabagja. Cipanon hiji indung nu geus taun-taun hayang ngariung jeung nu jadi anak. Di harita Bisarmi jeung Karta tetep tumetep di imah Rojali. Payuda jeung Bu Suhami atoheunaker lantaran nempo Rojali beuki bagja hirupna. Bisa riung mungpulung jeung nu jadi indung katut bapa. Di harita Karta jeung Bisarmi ngamimitian deui hirup anyar. Ngambah lalakon sejen dina ngoni ngumbara alam di alam dunya. Hirupna senang sabada nanangan kasangsaraan nu kacidalilana. Dongengna tamat Pramitra. Rupina dugi ka dieu we heula nya dongeng teh. Geus anjing urang teraskeun deui. Dongeng sanes ieu mah tamat. Serius. Si Panon indung mah tamat dugi ka dieu para wargi. Mangga sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun permios.